tengaheun jasa dak we eta naon masyarakat di orang ngaji wajib ngajakan batu sia ge beuki kene duit bupati teureyan ku sia teu hayang aing teh eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu ngajakan ngaji sia bae bebener heulanan sing apik berarti teu apik teh budak dan kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah ke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang kula ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan gitu bisa bakal jawaban kos gitu bakal kos gitu tah henteu ieu mah ulama wagana nu bisa mamang bae atuh ibu teu bisa geus aya ngaji mah kalau misalnya bae ulah ka kula gitu kecuali nu saruge masalah ada Kiai Ondo tak kos gitu teh Ondo tah kiai tah itu dah maju itu daekeun ngarajisnya aing tolol jasa ceknya nama aing lain kiai tekan dulu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya teh abuya sebenarnya aing tah ahli bekah kos kitu bangkawarah jasa jadi eta Raja Hirokrat teh oh bener berarti ieu nabi akhir zaman tah eta teh keur ditanya Raja Heraklius nanya ke Abi Sufyan tah pengikut-pengikut teh itu apa nah ieu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat